Eh kurang kikiran baik lalakon hirup aing masa kadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae sia nu judi pertama motor bae judi kedua kali mobil ku sia digadekeun judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan emang pamajikan nu siapa nu bapana bego sia mangan hak pakai doang. Saya kumaha teh keluar dituduhkeun teh ulah sok judi bae sekata limbang tetep bae kadinya degan. Lah, loba omong. Sia-sia aing. Ai sia kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ya los. Malana lah kos kitu mah. Ente happy. Waduh. Masyaallah. Ayat ieu lanjutan tina ayat anu kamari diturunkeun. Ayat ieu mengenai perihal seorang manusia nu paling istimewa, sahabat anu berpangkat Siddiq ialah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Mualaya anu ngalewihan ti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lantarannya nama geus teh hitung-hitungan pokona mah anu timbul ti Kangjeng Nabi mah ambus percaya. Teu make hitung-hitungan. Kenyataan kepercayaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun, balik Isra titah ngabejakeun. Begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat, ngajelaskeun ka kaum, kadenge ku Abu Jahal. Coba mat, coba aing hayang ngadenge. Sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat. Coba bejakeun ka aing. Beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem. Ayo Yerusalem terus ka luhur langit kaula. Ayo terus ka Sidratul Muntaha. Terus ya ka dieu balik deui terus cek eta Abu Jahal ka mana? Ya ka dieu ka haram. Sabaraha jam? Ya gitulah bangsa 2 jam atawa leuwih saeutik. Mad Aisyah edan teh sok kajuleuwih kitu. Kamari mas ya kamari aing masih kena rada endek percaya tapi kuari mah asal leuwih amat ye. Aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakedeung Aisyah sok nanaonan mad. Teu beres ya mah dia. Iya tuh pokoknya mah kitu bae kula. Coba tandana naon tanda? Puguh hayang nanaon cekang. Coba ayeuna mah lawang masih dilakso kos kumaha. Kangjeng Nabi rada ngagibeg sakedeung. Wah, lawang breh we ku Gusti Allah dibukakeun. Aya pasti dilakso. Oh, lawangna nu hareup kieu, nu belah kigir kieu, nu belah gigir itu kitu. Coba lawangna sabaraha? Dihitung ku Kangjeng Nabi 2 3 sekian lawangna. Tihangna dihitung sekian. Hareupna aya naon? Sia eta nya nama nya cek cenah eta. Sia mah sedang lamun jadi dukun mah. Abu Jahal teh kos kitu. Ge. Coba. Abu Bakar jangan dia Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad ieu tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa aya ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah. Hanya 2 atau 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar. Percaya apa henteu? Ayo. Bejaan Abu Bakar. Naon? Teu nya oh ieu rame-rame kabar naon? Muhammad keur penting mantes ngalalakon ti mana? Ti haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha. Juk cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah aju balik deui ka dieu. Tadi ta meme subuh. Juk eta teh lalakon ngan 2 atawa 3 jam kumaha Abu Bakar percaya leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya.
leuwih ti eta ge lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae geus lamun salian Muhammad ge heula ge tah eta teh kan pohara geus sebentak eta lah gelar siddiq geus teu make tawar-tawar deui masyaallah. Urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar, contoh Sina Umar, contoh Sina Utsman, contoh Sidina Ali, contoh para wali ulama dek ngomongkeun hukum masih ngagigeg keneh bae. Geus loba contoh-contoh. Dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg keneh bae. Masih hayang keneh bae. Dikurangan teh hayang keneh bae. Mun kieu mah nyatanya bener tah teu sia teh kredit bisa diharamkeun nya. Aing aja teu arti. Masih kena caritakeun kredit haram can kahartikeun patogeun habak mongkos. Togeun teh mongkos kitu mah. Ya Allah, eta teh Quran, eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna. Atuh kadanan teh Sina Abu Bakar mah. Atuh urang merenung-merenung heula naju jelaskeun. Gur Abu Bakar mah geus can kaharti cara. Lamun Muhammad nu ngomongna leuwih teh eta percaya aing mah titik. Pangetan geus anggeus-anggeusan. Tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi. Di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman. Nah, masih keneh kafir. Nu ngaran Abdurrahman masih keneh kafir. Cek anakna bah. Asana abah haju lain deui kuari. Nutur-nutur Muhammad ibadah kanu teu kadeuleu. Urang ibadah anu kadeuleu ge kos kieu komo anu teu kadeuleu. Ipan pangeran urang sakitu gedena, sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang. Haju abah kuari ninggalkeun pangeran eta lah cak ulama kula sebagai anak ngasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu hese cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul eueuh di wetan eueuh di kulon eueuh di luhur lain di handap lain di tengah lain di mana tuh di mana can dibere hidayah mah kitu bae hese bae can dibere hidayah. Urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing nyembah ka pangeran kos kumaha nya. Artina lamun beureum-beureum mun hideung-hideung. Mun gede-gede sakumaha? Mun di luhur uncang-uncangna di mana? Coba kuntil anak atuh nu kos kitu mangana. Teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah. Tah nu mantep urang ngaji ge supaya mantep iman urang ka Gusti Allah. Supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah ngaji moal bisa atuh itu ngaji mah nyaritakeun pangeran ngaji henteu nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajian kumaha ge ngaji saminggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok di dinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah didinya geus saya tenang begitu der ngajerep nginahin jasa beres amin kakara kudang bebeja kanya kadu di imah bu ngaji nikmat jasa oreganan kerek tah Sik Abdurrahman kitu bah urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu. Teta Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang bae boga anak teh can nuturkeun horenganan. Akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak torojol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi ka ulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu Qul anad'u min dunillahi
billahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Bejakeun ku anjeun Muhammad anadu apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana. Boro-boro jang ngarizkian batur, boro-boro jang nyalametkeun batur, pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge jam moal ku kumaha. Patung diome ku urang, patung ku urang dikukumakeun ieu. Sapira patung atuh. Nah iyalah mala yang fauna wala yadurruna. Diibadahan sakitu teh diibadahan sakitu. Mangpaatna, madaratna. Diibadahan sugan ngamangpaatkeun, diantepkeun sugan ngamadatkeun. Tuh henteu sapira batu. Bejakeun coba Muhammad. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad, anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun. Wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah, dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hairon kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairon bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh teu nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaranna katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah jadi geus lalaki teh nyandung katulimbeng. Aduh teh nyaho jalan. Aya cokolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung gitu tadi. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Heuh kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe. Atau baris awewe. Nah iya kumaha tetep gedean numal bebelah mana. Masya Allah. Jelema kasarung jelema katulimbeng jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq bahaya ieu kudu ngaibadahan ka patung bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodik ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan. Bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda. Boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tah mah jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae. Zaid Aisyah deka mana neuk ka Serang kasarang dek jalan ke mana? Tetap aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serangna, ye ka dieu teh cat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha? Tah
main baik pokoknya cak aing ka dieu ka Serang mah tuh datang ka Ira ge moal datang bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu ka Garut bisa ka ditu itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ieu tetap nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener da ieu jelema ka Pahu ngaranna ka Sarung Katulimbang teteh. Aisyah tuh iya kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup. Aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor bae. Judi kadua kali mobil ku sia digadekeun. Judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun. Geus bebeakan pan sia ieu. Aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun. Pamajikan. Emang pamajikan nu siapa nu bapana bego sia mangan hak pake doang teh kumaha teh jelema dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degan lah loba omong sia-sia aing Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae ya Allah ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ya los malana lah terus gitu mah ente happy waduh masyaallah dituduhkeun eta mah haram sama minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta ai endek mah sia tah ulah make minuman kos lah tidak menghayal minuman kos kitu mah teu aya aing dituduhkeun tah mah haram neraka larak geus neraka buat pamoyang sia bae teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema katulimbeng deuk kawin ge sarua bae sia deuk kawin mana pamajikan sia cak bapana teh calon pamajikan itu bah masyaallah ceng Abah makarunya ka Aceng meunang ngadidik Abah hartina wasilah disakolakeun ku Abah dipasantrenkeun siang mudirun ge aduh tah ieu siang aya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah atuh milih pi pamajikeunna aja aing mah garila emang kunaon gitu bah atuh masyaallah dadana kos eueuh pakaian bae ping-ping diumbar ka mamana aju bujal eta kadeulean gitu atuh abah ge resep sebenarnya mah abah da ondo-ondo Masya Allah ceng emang eueuh kitu nu make jilbab ceng emang eueuh kitu make baju panjang abah mah garila ieu dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan coba dah tepok ka ditu tepok ditempok ka ditu aya make jilbab rapi ditanya kumanehan anak abapana emang anak abah ieu mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun keur mah keur asupna umur sabaraha keur asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat aduh eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah mah sakitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus kadituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nya bae ta eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasihatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah kadinya emang kunaon kitu bah eta mah cak aing leuwih berat mah bapak bloon jasa tah mah tadi nasihatan ku kolot mah masyaallah jang hirup sia-sia kene engke kaditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna
hanya nu glamor doang. Wah, anu berkilo-kilo sakitu doang. Geus ka dituna. Zat kawin. Beres, hayang kadinya bae. Mandi head can bisa. Mandi nipas teu bisa. Salat maghrib 5 rakaat. Kira-kira. Salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh. Kita hanya kumitohana, Neng, emang salat subuhna sabar rakaat? 4. Salat subuh mah 2 rakaat. 2 mah tah mah kos kitu membel cek nya teh. Kula mah geus diopatkeun bae lah. Padahal mikir bae aing si bener tah. Kan hese tah salat bae ge can bisa didikaneun. Makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes. Mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya? Pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese. Bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah. Lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae. Lah lain kitu. Mo lain kitu. Ngalojokkeun tah mah kos kitu mah. Jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae. Hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan. Eta ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese tah kadenge ku sia. Kadenge. Tuh. Pas salakina hayang nyandung. Pas ngaji kiai ngabahas nyandung. Datang ka imah kadenge tah ku sia. Lah, sekongkol tah mah kajen kuku mah ge. Pajar persekongkolan. Aduh, Masya Allah, hese bae, pamajikan teh hese bae. Masya Allah, pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys. Lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan, bo tama saluhureun wali teh mah. Hese pamajikan, ya Allah. Tapi lalaunan, ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu. Apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui, balik deui ka masa musyrikin, ka masa kemusyrikan. Wah, cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal mah ieu kudu balik deui. Tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah, Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam, diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh. Mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda. Aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha. Padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres. Babacaan bae ge kudu aya guruna, fikih kudu aya guruna, tauhid ge sakomo tama tauhid mah. Urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya. Hese maca bae di buku bakal cilaka. Panteu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun. Allah aya. Sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam, kasipatan ku bako, kasipatan ku mukhalafah lil hawadis. Contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dada melanana cukup tah. Jang nandakeun ayana Allah aya dada melana mustahil. Allah lantaran aya dada melanana. Mustahil aya dada melana nu ngadamelna. Tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal. Ieu naon ieu? Ieu cai teh. Cai kan sumuhun sifatna beureum. Kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan. Ieu naon ieu? Kopi. Cai keneh, cai ngan kuari mah cai kopi. Warnana hideung. Lamun diinum kurang pahit. Oh, eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pahit, mun lain pahit, mun teu pahit lain kopi, mun teu hideung lain kopi. Kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae. Ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina iheula nu miheulan kasipatan ku bako tetep panderi tungtungna mukhalafah lil hawadis yamu binasi wadaniyat kudratirat tah. Ya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngarana
dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dieuna Gusti Allah teh kumaha naik kurang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya urang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh akan 3 dakwah teh hiji Islam 2 iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa dideleukeun rasa didengekeun rasa digerakeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara eta mah hiji ka ditu nama asa didengekeun asa dideleukeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islam narapi iman narapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye Allah naleukeun aing bu aing didaleukeun ku Allah aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suluh neraka lah kajenna keuna jadi suluh neraka lah laon pan eta moal dae lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan buat tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus make pikih ngaranna ceng salat nu bagus make ye pikih ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tak jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditu nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah ditu nah urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu-nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun sah lain sakadar zikir tah zikir nama jababari atuh asal derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih nu loba zikirna pendoon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hartina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah maksudnya supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah lobaan Allah sorangan Allah nah, supaya datang kadinya anta budak ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah supaya datang kadinya kudu boga guru daya nu nuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nu nuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit doh ulah ngridit wae set ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema kos ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kurang teh yalah nu sarang esek kuari usaha mah katulimbang teh mah nu kos kitu ngaranna
ulah mabok atuh haram, mabok we katu limbeng teh geus aya pituduh tapi tetep bae nya anakmu ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh. Ulah zina atuh tapi zina we katu limbeng. Hei, para penguasa, ulah datang ke jujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia. Mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikarabekeun di neraka sing ade sia. Amanat ti rakyat ieu sia, salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade. Ya dah. Ngocoprak mata kiai katu limbeng tak kos kitu. Tah, kula mah nanya bae kira-kira loba anu katu limbeng tah loba anu henteu. Tuh, atuh emang nyana ieu nu katu limbeng. Masyaallah.